Radio teh. Waras dia tuh mah. Kesurutan jerona. Baik itu. Berapa sih? Ini waktu lagi caranya. Nah. Bukan dia nyaman tuh ngerenang. Tadi makan barat menyetel dongeng ya nama. Ini itu tadi ya. Radio waras dia tuh mah. Kesurutan jerona. Baik itu. Berapa sih? Ini waktu lagi caranya. Wah, bagus mau bener. Ganeng Jang. Aduh, datang di si emak. Non mak, ayo mana eta bapak kikituan teh lain carek tak atuh. Juga nu gadung kikituan ngararewa teuing soalna kolot tuh. Lah percuma tadi ge ku aya digeunggeureukkeun.
Karena orang teh capek atau balik teh datang ka imah nu anu aclang-aclangan teu pararuguh juga nu kaasupan gaang we. Tah, aing mah jadi gogorokokan we tuh. Dibongkar di dia si amok dia. Aing. Jadi tuh gak saum. Main gitu siap. Mau dibongkar pakai amok di wae. Mak, ek ningali heula eta tadi tuh ka kebon. Heeh, Jung. Hajik bari na oge. Imah wae ngambil omongan wae lah. Mama, ai si bapak rek ka mana? Nyok lah, teh rek ka mana? Ka kebon bareng sabodona teuing. Jangan tadi tuh. Pak, rek ka kebun teh rek naon? Yo menerkeun radio tadi itu kan bisi apa leun si emak teh bisi nyarenteng deui. Wong didinya disaung le naik gawe nah. Menang pan aku tadi dia jadi gogorokokan emang bener kan di dia wong bongkar Da bapak masuk ke pararuguh, jangan ke omongan. pan hiburan atuh jang tadi nama bukan teh moal kitu si emak tuang bongkar heula di dieu eta heula maikeun kan bisa dangdutan deh di ditu Yang teh aya we nyepi, teh omongin teh tak. dah atuh jang bisa dasar boleh babarawakan. Jangan meski itu sebenarnya lah bener. Mau benang ini jang mau benang dibenerkeun bayar ulah ya maras. Wah, si ma paling rusak nyari kana tuh, Pak. Bae we jang ngaringeus kumaha deui pan tadi tiba buat atuh. Kayak uang ke tukang servis kan tadi itu kalau murah. Oh, Terus akhirnya kumaha tuh, Pak? karena uang balik ke uang pura-pura teh apa radio mah, bae lah dah. Dia ulah waka ditamongkeun bae uang sumputkeun heula radiona nya. Anjir, kebayang kamu nyari kana itu semua menapalin radio rusak. Mata teh radio tekan taran. Wah, jangan kalem ke uang tantia mah meuli deui tenang we kumaha bapak. Jang mah nya pas kena uang mulang we. Anu jang ulah bebeja. Ulah bebeja radio teh hirup we ya. Ya Kak. Ujang. Geus kabayang lamun anjeun aya bakal wani ka diriku. Ya, aman anu teh anak kantong mah apaleun ke lah. Apa mun apalin sih, Mak? Karena ujang mah tong gandeng, tong libur. Keun mah antepkeun. Da Ai, nah hari si Ujang ngejeng si bapak teh manila lapisannya. Eta sugan ka mah bebe jari ka mana tadi? Ali ngomong nama rek nempokeun papelakan cenah tadi teh. Paling ge mah di kebon keneh meureun. Aya di darieu.
bapak teh di luar. Apa cenah tadi can balik cenah aing kira geus di luar. Tinggal ieu ku emak bisi teu percaya mah. Cing ku aing orang intip. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Naon hayang pamajikan dua? Hiji ge riweuh. Nyanyi. Ujang ge bapak tenangan pi omongan. Ujang deui teu ngomong sugan eueuh si emak. Da bapak mah ayana naon teh tara hati-hati. Nama jang ngomong siapa jang? Si emak bisi eta. Ya tah. Riweuh we istri dua we ngurus aing oge hiji riweuh. Aya naon mah meni gandeng. Aing mah lagi awakah we nyeri hate aing mah. Riweuh wah yang pamajikan dua. Ai kitu kumaha bapak hayang pamajikan dua? Kadenya teh bieu kumaneh nyanyina kitu juga nuker beger. Atuh emak eta mangan saukur lagu ai mah mun sok kasida. Lah teu ridho aing mah nyeri hate. Terus emak erek kumaha ayeuna? Heuh nya urang teh kudu kumaha nya urang ge bingung. Keun atuh emak da eta mangan hiburan, ulah kena-kena cicing di leuweung. Da hiburan mah tetep kudu aya. Oh tapi da ikuna istri dua mah aing pusing adanya na. Ngurus aing hiji ge meni kababayut. Geus emak pil lagu mun sok manjang mama. Ya Allah. Meni hamur cai teh usum hadang. Tuh berarti itu tuh. La 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 la. Ah, jadi jang. Belah itu. Ah, jadi ya. Aduh, oi jang. Aya bejang euy. Nah. Terus nanging nyamperkeun deui. Si atuh nyamperkeun deui. Yang nangan cacing tadi itu tuh. Takanya tadi dinya tasok aya sok cacing. Iya ya lauknya gede ho. Wah. Nangan jang. Jang, gowat jang. Gowat. Ya lauk loba euy. So beak cacingna. La 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 la. La la la. Mangga Kang. Mangga. La la la. Mana aya? Ya. Ah. Cik. Mau nanjang euy. Aduh, badak ge ngajang euy. Apa pada Oh. Aduh. Si jado. Aduh, aing mah. Mane. Aduh, euy. Aing mah senang suka teh lauk gede jang euy. Anjir. Balik ah. Aing mah eueuh, tam. Aduh, si jado. Nah. Oh, lauk ge bukan teh lauk jang euy. Aduh, anjir. apa gedang asak. Mana? Itu tuh, Pak. Lehu. Asik. Ngalah heula.
Iya, iya. Asak. Mengalah. Untung pendeknya sekali. Iya. Mantap, Jang. Ya, balik ah. Ih, aduh. Saya gedang asak anjir, mantap bisa ngopi ya mah ya. Ih, ngopi. Oh, tinggal lima. Aduh, ya mah teu nikmat kumaha. Udah kieu mah, kieu meni. Burahay itu kawas lame emak. Ganeng lah, tong sok ya rayu. Ganeng ngarewa ting dengan anak lah. Jang atuh kop jang gerak mam ya. Tuh hayang mah naon para bajing. Kenal maneh di bawa atuh. Kapan hitung-hitung ujang mah boga bajing mak. Ka indung eta maneh nyebut bajing. Geus ganeng mak jeung budak wae atuh saruana, ngaranna ge budak atuh hampuraeun ieu mah. Sok teh gerak keur ye, jang ieu jang. Yo. Sok teh gerak mam. Ya mah dasar juga. Ngomong teh Ujang padue merenah maneh teh. Bajingna kita Pan heueuh kedang mah para bajing. berarti nu naik na bajing. Kita kudu naik dan dirawel. Geus tong sok kalah masih akeun dahareun. Ulah sok ngahina dahareun pamali eta teh bisi ngelaknat teh. Sok angguran mah ieu dahar. Sebab pamane juga cucamulan kitu juga manuk ciung. Nah, si bapak nu ngadaharna manuk gandeng nang juga manuk jalak. Eta maneh Ujang babasah teh ka indung teh marukan teu pamali eta teh. Pando manuk ganeng mah manuk jalak budak oge apaleun. Tah, kitu tah anu matahan ka budak teh teu pantas tah mah. Tak kitu tah budak teh hormat ka kolot teh. Ah, kan ku aing dikitukeun marah me. Kehed sia ngomong teh ka mana karep budak. Geus kabayang lamun anjeun aya bakal wani ka diri kuring watakna katinggal natra Wah, baru kata marana masih jaremping. Beda Tadi berada di belakang itu memang kepelakan. Pak itu meniti isen, kurang nyetel dongeng atunya Pak. Kan boga radiolin kamari teh. Ini yang hiburan. Aduh. Kumaha ieu radio? Bukan itu bisa dah. Pak, di mana radio teh di tendana? Pak, di mana radio teh nundana? Kayak asa dina naon tadi teh nunana mah poho deui. Tadi teh asa dina kantong gitu. Cing bener atuh tutundaan teh. Muni pohoan, mun geus pikun. Wah, iya euy. Radio teh. Iya ya. Pak, nah geuning teu disada ieu teh. Mari ku bapak pane tadi bongkar. Naon? Dibongkar. Atuh palingan teu disada.